Satubuh letih segala derita ku bawa berlari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Brastagi. Terima kasih, saya baru nyadar ternyata saya cakep. Jalan-jalan ke Brastagi, mampir sebentar di rumah Wa Aji. Semoga yang jawab salam saya tadi ada nasib ibadah haji, amin ya robbal. Ke Jogja bawa salam sambil lewat beli ketupat. Semoga nu tadi jarawab salam pada sehat walafiat ya robbal. Ke Jogja bawa salam mawa kentang ke Cipanas. Mugia nu tadi jarawab salam lamun barokah hutang gerala lunas. Kencang amat. Bagian hutang mah kencang. Barokah hutang gitu. Letik. Memang teu maido kesepuhan biasana teu di mana eta nu sok rada rajin ngahutang mah ibu-ibu. Di ditu ieu mah di ditu. Di dieu mah moal ngaku. Sebab survei membuktikan tukang kredit tinu mulai 1.000 sapoe 10.000 sapoe biasana dihutangan ku ibu. Bahkan etabah punten di ditu mah ibu-ibu lamun ngahutang leutik itu sok tara bebeja kasalakina. Lah cenah leutik ieu. Horeng si mana horeng eta hutang sanajan bari jeung leutik lila-lila ngagede. Begitu hutang nanggeus gede ibu-ibu riut teu bisa mayar hutang karak bebeja kasa. Akhirna eta hutang dibayaran ku duit ku salaki. Kumaneh nu ngahutang salaki pake mayar hutang. Ieu pamajikan cekekeun ieu. Ya Allah ya Rabbana. Coba lamun nyarios pikiran heul. Ulah asal calang. Memang teu maido sih ya. Awewe mah kan kaum Hawa. Ai Hawa eta calang. Lamun lalaki kaum Adam. Makana lamun keur pangaosan kieu karena lalaki mah kaum Adam mingkem. Nanya ka bapak-bapak, hese. Cari bener are teh bae mah karumpul ben ngarokok ngopi paling. Nyaho-nyaho sebiak 2 piring kue. Jadi ibu-ibu mah kaum Hawa kadang-kadang sok asal calangap bae ku pedah eta bega anu maot poe Sabtu pan mehna mah pade haju bae calangap bau budak maot poe Sabtu. Mangkaning nu maot poe Sabtu masuk aya nu nuturkeun bener teh. Padahal mah pikiran ku teteh maot mah poe nanaon ge pasti aya nu nuturkeun. Sebab eueuh bejana nu maot deumpang sorangan ka kuburan. Pasti aya nu ngagotong, aya nu nuturkeun bener teh. Makana pikiran heul. Kadang-kadang pan ibu-ibu mah lamun aya jenazah disolatkeun di masjid digotong dibawa ka kuburan lewat ka hareupeun imahna eta ibu-ibu ting berentek lumpat ka jero imah. Sugan teh marek nyokot Quran, nyokot Yasin, ilu ngajikeun horeng lain pan manehna mah. Neangan gayung. Menang gayung sieukeun kana cai pade. Geus aya caian lumpat ka hareupeun imahna. Kulataran kalewatan ku jenazah. Haju dibanjur pan bari ngomong teh. Ulah saajak-ajakna. Atuh barina saha nu ngajakan mak. Haju aya nu leuwih parah pan ibu-ibu mah. Ku pedah rajin ngajina alhamdulillah. Saminggu full ibu-ibu ngaji sehingga timbul keyakinan malam Jumat malam penuh barokah. Kadingana mah bener ngeun salah nerapkeun. Kabeneran malam Jumat aya simut cangkas nangko di hareupeun imahna. Dina tembok iman haju bae ban ditunjuk ku emak-emak cek emak-emak. Oh budak. Bapak kolot sia noong. Bapak kolot sia tuh. Emang emak anak simut.
Haji nu parah pan sibut tadi tewak teh amanya simut ditewak belum bujurna pan geus menang meulem perepet jebur batur aju geus menang meulem dibalangkeun teh bari ngomong simut sia lamun mawa rezeki balik deui ka dieu lamun mawa panyakit his ka jauh cek simut aing haram najis balik deui ka imah sia aing sakali datang ke jebur aing beak ku dia dibeuleuh dua kali datang memodar aing cek simut ulah hahahe makana pikiran heul ayo sok lah melak salam sisi cai melak jati tengah leuweung uluk salamna rek diulang sakali deui bisi tadi aya ibu-ibu nu keur ngalaweng ngeun wayahna daun awi daun gedang ngalana diperhatikan manawi masih harudang cobi jawab salamna rada tarikan siap ibu-ibu masih kuat semangat nah iya bah nu kieu ciri-ciri ahli surga teh doang kieu jadi karena urusan ngaji selalu semangat amin cangkel teh bu luar biasa ciri ahli surga ieu mah pade lemper teh masya Allah jadi lamun urang hayang terang ahli surga teh doang kieu pegal teh subhanallah luar biasa ieulah ciri-ciri ahli surga ngeun jigana ieu kasepuhan panitia punten wengi ayeuna abdi cacahan moal asup ieu moal naon sebabna sebabna tadi pan ditanya ibu-ibu bu cangkel hente lemper hente pegel hente berarti ieu penting ayeuna abdi cacahan dipayuneun jalma-jalma nu geus eueuh rarasaan pararae urusan soklah nyabunya melak salam sisi cai melak jati tengah leuweung uluk salamna rek diulang sakali deui bisi tadi aya ibu-ibu nu keur ngalaweng ngan wayahna daun awi daun gedang ngalana diperhatikan manawi masih harudang cobi jawab salamna rada tarikan hiji deui ibu jalan-jalan ke Beras Tagi mampir sebentar di rumah waegi ibu-ibu yang tidak jawab salam saya nanti saya doakan mudah-mudahan suaminya nikah lagi di surat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sieun Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul asmaul husna. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaqa. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil kapayunan para alimil ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat. Hapunten tetiasa disebatan namina satu persatu tapi tengirangan rasa hormat pribados. Oke, insyaallah sadayana parantos kenging kamuliaan ti Allah tur pamudah-mudahan sadayana ditambih-tambih kamuliaan ku Gusti Allah. Amin. Oke, urang doakeun ku kabehan ibu-ibu siap ngaminan, Bu. Ikhlas ngaminana. Mudah-mudahan ibu-ibu anu ilung aminan dipanjangkan umur bari barokah amin. Ayo orang doakan ku kabehan mudah-mudahan ieu para alimil ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat khususna nu aya di kampung urang di lingkungan urang terutamina nu hadir dina wengi ayeuna ya Allah. Mudah-mudahan marantana dipaparin umur panjang bari barokah amin. Sing ditambih berkah milik rizkina, ditambih-tambih manfaat ilmuna, sing ditambih-tambih istrina. Kunaon? 1 juta. Kunaon tadi aya nu amin? Kaceplosan.
abdi mah karak mangih di dieu Pak Ade aya amin kaceplosan. Kan atuh panitianya doa anu terakhir mah urang pending heula. Ya tadi sanajan ibu-ibu aya nu amin eta mah kaceplosan. Nu penting urang doakan mudah-mudahan ieu para alimil ulama, para kiai asatid, tokoh agama, tokoh masyarakat, khususna nu aya di kampung urang, di lingkungan urang, terutamina nu hadir dina wengi ayeuna ya Allah. Mudah-mudahan marantena sing dipaparin putra-putri anu saleh tur salehah amin. Anu tiasa neraskeun kana perjuanganana amin ya Allah ya Rabbal. Anu kupribados dipihormat aparatur pemerintahan sipil maupun militer, bil khusus Pak Camat, aya camatna Bu. Di mana? Di mana? Oh di imahna. Panitia nu apal biasa. Pak Kapolsek aya. Di mana deh? Di imah, di masjid. Oh, alhamdulillah. Padan Ramil. Di masjid. Palurah. RW. RT. Oh RT masuk aya bae. Teu kudu ditanya Pak RT masuk aya. Abdi ider-ideran kadieu kaditu di saat aya hiji acara pejabat eueuh nu hadir eta RT mah sok hadir. Alhamdulillah. Makana sakali-kali yuk urang doakeun RT yuk. Ibu-ibu siap ngaminan. Urang doakeun ta Pak RT sebab jadi RT berat. Pak Ustad ngomong jadi RT berat, emang Ustad pernah jadi RT? Memang abdi can pernah jadi RT, ngan abdi pernah ngalaman jadi anak RT. Serius. Bapak abdi kapungkur panitia pernah jadi RT. Maka sedikit banyak tahu jadi RT teh rada berat horenganan, gawe capek karena bersentuhan jeung masyarakat, gaji leutik, kadang-kadang telat turuna. Teu meunang BLT besok nyalahkeun, teu meunang PKH nyalahkeun, bagian bisnis cair teu ngagero-gero, air riweuh karak ngagero, RT kadang-kadang di hiji lembur sok aya anu pasea eta sok buru-buru ngagero RT, padahal RT teu pasea. RT mah henteu pak anjay anjir luar biasa. Kadang oge di hiji lembur sok aya nu kapalingan eta sok buru-buru ngagero RT, padahal RT teu maling, padahal RT anjay. Ibu-ibu gaul kabeh biang pokna. Kadang oge di hiji lembur sok aya parabola, parawan bolong ti heula. Eta sok buru-buru ngagero RT, padahal RT teu nyolok, padahal RT astagfirullah. Doang lewat ke RT ibu-ibu. Mudah-mudahan Pak RT, Pak RW, kepala desa kabeh pamimpin-pamimpin urang jadi pamimpin anu amanah amin ya Rabbal. Anu kupribados dipihormat, dibanggakan para panitia peringatan Isra wal Mi'raj anu dina wengi ayeuna ngambil tema bebas-bebasnya panitianya geus pokona mah mudah-mudahan perjuangan para panitia, tenaga, pikiran oge anu sanesna sing ditampi ku Allah dijantankeun amal ibadah anu soleh dibalas kalian pahala anu berlipat ganda amin. Anu kupribados dipihormat bapak-bapak, ibu-ibu, pamuda-pamudi, santriawan, santriawati anu ngarasa jadi anak parawan. Besti mana Besti ya? Uy Besti, halo assalamualaikum. Awas nu ngarasa jadi anak parawan Besti kudu hati-hati ulah loba teuing mojok di sisi bisi dicapruk lalaki. Sebab lalaki zaman kiwari teu saeutik nu kalakuanna jiga meong sisi. Bahkan nu jadi khawatir ieu korbanna seseueurna kaum istri. Maka tong aneh mun zaman kiwari seueur istri kasupkeun kana kategori salawe 25 es cendol di kalapaan, awewe zaman ayeuna beuteung jendol eueuh bapaan. Naudzubillah min. Aya nu kitu di dieu. Aya Allah. Aya cenah. Aya Allah. Allah, oh Allah di dieu, Allah di dieu mah bah alhamdulillah Allah. Allah nu ngaku jegana. Oh Allah hiji, loba berarti. Tapi saya yakin dan percaya orang dieu mah awena sarorehah kabeh amin. Ya Rabbal.
Pak Ustad bisa ngayakinkan orang dia saroleha awena pan katingali tuh pada marake tiung ayeuna mah kabeh. Ho ayeuna mah ayeuna teuing isuk mah. Boa mah ulah nungguan isuk bener. Beres rajaban balik ka imahna pangheulana dibuka disabetkeun naon? Wow, kompak. Ditanya ku salakina mana kunaon eta tiung main sabetkeun naon jawabanana hareud bayeung paran hareudang 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 panas tah diajak edan mah harirup aya naon budak iklan. Kebanjur kopi. Aduh, karunya. Terus ibu terus datang ke mana tadi? Oh datang karena panas datang karena hareudang kadetehnya sing istiqomah make tiungna amin sebab tiung sanes ciri santri tiung sanes ciri bisa ngaji tapi tiung ciri istri anu bakti ka Maha Suci. Makanya cek urang Jakarta ke kapan saja harus pakai kerud. Jadi pakai kerudung mah kapan saja. Cek bahasa Sunda nama iraha. Ulangi, pakai kerudung cek bahasa Sunda nama iraha. Iraha jeung saha di mana atau ulah di mana bae. Munasabah unggal poe tilok pakai kerudung di mana bae sasretna. Pakai kerudung mah di kepala disirah. Jadi pakai kerudung mah disir di kepal. Udah di mana, Pak? Di mana tadi? Jadi kudu bisa nempatkeun talamun kerudung ker sirah, lamun anting ker celi, lamun kalung ker leher, lamun jam tangan ker tangan, lamun ali cincin ker jari, lamun meser kasur ker bobo ker sare mak di mama nage meser kasur mak ker bentak meser kasur ker sare gagah urang dia karak manggil urang dia meser kasur ker sare. Mudah-mudahan isadayana panjang umur bari barokah amin. Puji syukur urang panjatkeun ka zat ilahi rabbi Allah rabbul izzati. Salawat kali salam mugia senantiasa dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya wasana habibana wa nabiyana al karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sadaya keluargina para sahabatna tekantun ka urang selaku umatna amin ya Allah ya rabbal. Sallu ala nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil bad Allah ilahi salimil ummah minal afati wa nikmah wa min hami wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salam
ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin. Kembang paku, kembang kopi, kembang mayang naayakan lamun ngaku cinta kana bilobakeun sholawatan insya. Ibu abdi menakan dina kitab I'anatul Thalibin juz awal barisan kagenep di handap tengahna. Cek Kangjeng Nabi akhiru minas sholati alayya. Perbanyak ku anjeun kabehan maca sholawat ka kaula. Naon sebabna? Sebab loba maca sholawat fa innaha nurun fil qabri, bakal jadi cahaya engke di jero kubur. Wa nurun ala sirati, bakal jadi cahaya ketika menyeberangi sirat. Wa nurun fil jannati, bakal jadi cahaya di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Makana lobakeun maca sholawat insya Allah. Terus ya terus. Ting itu maka aya panitia. Ibu-ibu mah tenang bae, tenang. Itu aya nu ngurusan panitia. Mudah-mudahan doakeun enggal damang eta muran kalih, amin. Ya rabbal alamin. Terusnya punya supados dong yang kolong kana waktu sakedap deui guru urang anu ti Pandeglang insyaallah dongkap. Ibu alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah ya pribados tiasa silaturahmi jeung jalmi-jalmi anu istimewa, amin. Di tempat anu istimewa, dalam rangka, dalam acara, dalam kegiatan yang istimewa. Naon sebabna abdi nyarios alhamdulillah syukur ka Gusti Allah bisa silaturahmi jeung jalmi-jalmi anu istimewa. Karena ibu ialah ibu-ibu anu danget ayeuna dipilih ku Gusti Allah kenging hidayah ti Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga orang di tengah kasibukan sakumaha sibukna, karipuhan sakumaha ripuhna, kasusahan sakumaha susahna, urang ngaleut ngengkeuy ngabandalet ngembat-ngembat nyatang pindang datang ka ieu patempatan kanggo menghadiri acara di Isra sareng di Mi'raj ginana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di dieu bapak-bapak aya bener, ibu-ibu, nini-nini, aki-aki, parawan, rangda, mana? Oh eta rangda. Gak apa-apa teh, jangan takut hidup jadi rangda. Insya Allah rangda oke bakal barokah, amin. Yang penting rangda anu ngonah sih. Doang pernah ngasaan bae. Anu ngereuyeun ibadah, ngereuyeun salat, ngereuyeun ngaji jeung sajabana insya Allah. Di tempat anu istimewa mana yeuh masjid di alam dunia, tempat anu paling bagus, anu paling hebat, anu paling mulia nyaeta tempat anu dijieun masjid. Dina acara anu istimewa, acara di Isra sareng di Mi'raj ginana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu acan pribados nerangkeun Isra Mi'raj sakedik. Ibu-ibu kenalan heula ulah. Kenalan. Nepangkeun Bu, nami abdi Aang Kurnaidi. Saha cenah? Aang Kurnaidi. Kunaon disebut Ustad Ceplak karena dahar bae. Serta tubuh letih segala derita ku bawa berlari tanpa ku mengerti apa salah diri, mengapa di meja tidak ada. Wah, panitia ibu-ibu kopi. Di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Kami sepi menyendiri, berselimut sunyi tanpa engkau. Panitia ibu-ibu. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Terus. Jadi berilmu tadi amalkan. Kan tadi ada pertanyaan kumaha amalkan ilmu nah kita bawa ngaji na tilok kan ka anak doang kadang-kadang manitah ngaji. Ka anak mah gogorowok ibu-ibu. Oh popolotot ngaji dia. Bau. Ari indung na diuk bena kursi. Sabari nonton. Bapak nakalah kangop. Ka anak manitah ngaji indung nama nonton.
bapana kalah ka ngopi yang harapan kulub hui tecara nonton nu goyang jauh-jauh ge di teang masjid musola coreng cang limaan gere jeung tihang limaan jeung tihang ya tihangna opat berarti nu ka masjid sabaraha hiji eta ge aki pan aki-aki ge jalem rasa sieun mah ai tapi demi tanggung jawab aki-aki mangeureuh be subuh-subuh ka masjid bari jeung gegerendang di jalan aing padahal mah geung ya mana di masjid kamari aya nu diholatkeun jaba hujan ngaririnjig aing geung padahal mah mun aing teh ka masjid beuh moal aya nu ngeuji masjid ngeureuyeuh aki-aki ka masjid alhamdulillah nyampe masjid mukakeun pantau masjid nyalakeun lampu geus lampu nyala nempok kana jam cek aki-aki sedang naon bonus sedang nu jelas beres ngomong sedang aki-aki langsung kana mik bu eta mik dihirupan kolotrak mik dihirupan geus dihirupan dipantek heula manehna mah aya aya orang mik dicekelan beres ngomong ayat kelar tehnya sesalawatan subuh-subuh mirasa aki-aki sesalawatan urang ge mani mirasa ngadenge datang ka salat subuh kaberangan eta cek aki-aki Robert naon sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu tobat eta inget tobat-tobatan inget ka aki-aki kasamo eta aki-aki huntu tinggal dua nu hiji ge geus unger deui diajak ngaji pan alasan nyeri huntu cenah bagian bae aja ipongan panghareupan diukna ge deukeut salon bari geus ngacaprak da tobat asal sinden nyanyi tobat padahal mah nyanyi ge teu pira ieu ngan ukur ngahiliwir jolna tina tungir cek aki-aki tobat atuh bah kira-kira ngahiliwir tentungir mah atuh kuak bah kuak bae ditobatan aya dosa teh ditobatan aya kuak ditobatan ya Allah ya Rabbana ya Karim eta aki-aki kelar sasalawatan subuh-subuh teh nya bunya cek aki-aki Rabbana ya Rabbana Rabbana masa eutik batukna 15 menit untung aki-aki nyadar diri ti imah nama wakopi atuh eta aki-aki meme salawatan deui diuk heula manehna barang geus diuk tah aki-aki ngopi heula manehna mantap geus ngomong mantap hudang deui aki-aki terus solawatan menang 15 menit kali ya ka tukang sugan aya jamaah hiji mah barang ditempo bangsat ieu jelema palalodar mana aing geung sorangan bae di masjid jelema hiji-hiji acan coba aing ada der aki-aki adan beres adan langsung qomat geus qomat ngalieu deui ka tukang memeh takbiratul ihram sugan aya hiji mah barang ditempo parah raih juga najalok keun aing salat sorangan ge jadi aing jadi baheula aing salat sorangan teh geus aing salat pamarahan sorangan bae eta mik teh dipaehan-paehan acan goprak diingkeun di pangimaman langsung manehna salat sorangan bae wujali fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati ada alillahi Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim atuh kumaha teu ngagudur aki-aki wanci subuh jangan ngaririncik di barengan jeung rasa sieun jak kamari anu disolatkeun di masjidna atuh babacaan ge ngagudur pas maca waladolin aki-aki cek aki-aki waladolin reang di tukang nu amin amin gebeg aki-aki reuas atuh ulah boro aki-aki budak orang ge pasti reuas bener teu aki-aki langsung mikir pangrajaan
pan aing sholawatan sorangan bae, aing azan sorangan bae, aing qomat sorangan bae, pan memeh takbiratul ihram aing alika tukang jauh ya kunaon aing wala dolin aya nu amin bau geus ieu mah boa-boa ieu mah boa-boa lain geura maca surat kalah ka boa-boa akhirna marek maca surat panjang teu tulus maca nu pendek eta ge teu anggeus ngeun saina-ina langsung ruku eta ge rukuna belok kanan Allah nepok ka tukang pas nepok ka tukang di tukang eueuh sesat tambah ngagibrig we akad bau geus ieu mah boa-boa ieu mah boa-boa lain geura subhana rabbiyal azim kalah ka boa langsung hudang aki-aki ya Allah can kaburu pajeng tuur kaburu leuleus atuh ngajongkeng di pangimaman bari gogorowokan tulung mana mik can dipaehan tadi atau akhirnya masa lembur ngalut kabeh ka masjid ngadengeun tulung-tulungan maka nabah mulai isuk lamun isuk geus adzan subuh eueuh nu ka masjid ganti adana tulung gitu ngalut ya Allah wa ya'lamunal ilma wa la ya'maluna wa idza amilu la yakhlisuna anu katilu bu anu ngarusak kana hate beramal nama ngeun teu ikhlas ieu ngarusak kana hat naon cenah beramal tapi teu eta ngarusak kana hat lamun hate geus rusak ucapan jeung perbuatan urang ge bakal rusak makana urang kudu diajar ngeun gararap sebab cek badul fuqaha ngaran ikhlas Allah yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayiatihi ngaran ikhlas teh nyumputkeun kabagusan jika urang nyumputkeun kagorengan kahartos teh ngomong gitu ibu-ibu henteu contohan ulah contohan dicontohan bae siap contohan requestnya diterima jadi ikhlasnya kita hayang dicontohan mah urang keur kumpul beke tiba-tiba nyes anu bau-bau naon kira-kira hah naon mak hitun pae sawarana mah ieu mah eueuh sawarana tapi bauna meledak nu ngambeunah hendak tah eta pejus mak bener pangaruh aya nini-nini di dieu heuh bener pejus cek nini-nini gitu urang keur kumpul beke tiba-tiba cek si emage bawa pejus pan riweuh tah kabehan dia mejusnya henteu aing mah dia meureun engke dia meureun oh riweuh kabehan untung aya palurah naik kana panggung ka usad punten nginjem mik cenah akhirna kitu palurah ibu-ibu riweuh mangkana ieu pangajian hiji deui ieu sementara ibu-ibu riweuh udan kitu teh palurah masih dikeun pejus langsung palurah sambutan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu wayahna ulah rariweuh ieu pangaosan urang masih panjang aya hiji deui guru urang regepkeun supaya aya bawaun ka imah aya amalkeuneun urusan bau pejus 3 kieu geus ulah kudu diriweuh-riweuh sebab menurut pengalaman saya semenjak saya pertama kali dilantik menjadi kepala desa sampai dengan saat ini biasana bau pejus kieu mah ieu mah pejus RT ieu mah RT deui bae naon salah kitu eta di nu hadir masih dikeun bau pejus henteu salah karena kaharti ku akal urang setiap bau pejus pasti aya pejusna setiap aya pejusna pasti aya nu majusna ngeun nu majusna mah teu loba omong ka si eta uluham elehe bari ngusapan badak padahal mah aing eta dak pertanyaanana kunaon nu majus teu ngaku hayo isin nu kahiji isin nu kadua sieun pada nyarekana nu katilu eta teh saking ku ikhlasna sedekah pejus ulah borok pejus batur pejus manehna ge teu diaku jadi ikhlas jiga nu mejus teu ngaku geus ulah panjang-panjang nu kasabaraha nu kaopat meureun yuntibuna birojai tobah wa ya'lamunal ilma wa la ya'maluna wa idza amilu la yakhlisuna wa ya'kuluna rizqallahi wa la yashkuruna urang sering menikmati rezeki ti Gusti Allah urang bisa ditinggalikeun ku Allah bisa dilempangkeun ku Allah hirupna urang teh dihirupan ku Allah tapi urang teu syukur kana rezeki kana nikmat ti Gusti Allah ieu bakal ngarusak kana hate
Tapi alhamdulillah ku ayana urang kumpul di ieu tempat ieu nunjukkeun bahwa urang teh keur syukuran ka Gusti Allah tina nikmat-nikmat anu partos dipasikeun ku Allah ka urang. Sebab ngaran syukur ijraul aqda fi mardatillah wa ijraul amwali fiha. Ngaran syukur teh ngagunakeun mendaya fungsikeun sakabeh anggota tubuh urang di jalan Allah, menggunakan mendaya fungsikan harta yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembang paku, kembang kopi, kembang mayang na ayakan lamun ngaku cinta ka Nabi lobakeun salawatan insya Allah. Salawat mah hebat Bu, make laguna naon ge bisa baik, itulah hebatna salawat. Rah make lagu Sunda bisa mah teu naon ulah dicare kanan, yang penting eusina salawat. Sok ge make lagu Sunda. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Eta make lagam sun kumaha Sundana? Akang Haji sorban geurang Akang Haji sorban palito palit nama kacai letik. Akang Haji kunaon cerik nama panitia amplop naletik kaceplosan. Tenang Aldi mah teu niat jangan amplop tengah badeg ieu mah amplop. Oh bener kosong. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Ibu bapak hadirin walidain rahimakumullah. Rek lagu India mangga, make lagu India lagamna teu naon, yang penting maca sholawat. Doang tadi urang di awal teh nya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin. Nah itu maka lagam India. Jahong gamin tujhe herdam tu meri zindagi manggura bese teri kusiya ye meri bandagi zuno mera tu zefana sang zena sang marna yehi he dil lagi o meri sanam meri hardam cahatarahon sanam zanam o meri sanam meri hardam cahatarahon. Tah aya si Kajol ternyata di dia hiji. Ya Allah, ya Ustaz bisa lagu India segala, abi penggemar India. Eta kelar teh apanya? Harita aya si Sahrukan teh main film jeung si Kajol dalam sebuah film yang berjudul Kuch Hota Hai. Eta di ending, nah di ending akhir cerita film nate ya, eta si Sahrukan jeung si Kajol nikah. Pas geus nikah ieu si Sahrukan hayang dahar jeung urab. Aya naon? Oh. Jigana keur ka Indonesia meureun. Keur ulin ka Indonesia jigana mah keur ka Majak ka dieu meureun nya. Hayang dahar jeung urab atuh cek si Kajol teh papa kalau pengen makan dengan urab ke sono dulu ke kebun. Ngaladaun dangdeur. Akhirna mah nurut ya si Sahrukan ka kebun ngaladaun dangdeur. Beres ngaladaun dangdeur teh balik ka imahna. Barang datang ka imahna payuneun panto teh payuneun bumi. Eta si Kajol mah horeng di dapur keur ngubah piring.
atuh eta henteu assalamualaikum si saharukan manehna mangagor pamajikan di jero imah teh kalah ka nyanyi si kajolna keur ngubah piring begitu payunan panto cek si saharukan ngagor pamajikan dia pantona not Osaiba 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 mere dil में तुमसे ये बताएंगे का कितना प्यार हो min eta si ieu si kajol keur ngumah piring ge disotkeun langsung keluar buka panto ditempo salakina di hareupeun imah keur nyekel daun inget keneh daun dangdur langsung daun dangdurna dicokot ku si kajol cek si kajol bari nyokot daun dangdur कैसे तेरा तन कैसे कहते बहुत कैसे गए तन्हा कैसे रहे तेरे बिन ओ साहिबा ओ साहिबा ओ साहिबा ओ साहिबा beres nyanyi sahrukan jeung si kajol ngadahar urap lanjut anu kasabaraha anu kalima wa ma yardauna bi kismatillah anu ngarusak kana hata teh teu ridho kana ketentuan ti Gusti Allah urang sering ngarandapan roba aral ngarasula ka Gusti Allah pangrasa aing budak ya Allah ku teu adil jasa laki aing jeung salaki si eta sakolana bareng masantren bareng gawena ge di tempat nu sarua tapi pangrasa salaki si eta mah tuh blek deui blek deui blek deui blek deui blek deui naon bodo blak blak blek blek ai pama salaki aing istuning salaki aing istuning sakola bae luhur masantren bae lila salaki aing mah istuning teu jelas teu jelas teu jelas teu jelas teu jelas salaki teu jelas sakitu salakina jangkung badan terjelas bahasana salaki aing mah istuning eueuh gawean eueuh gawean cenah aya eta teh anak salapan saha nu ngagawean tidak ku digawean ku RT aing ngomong sok ngacaprak salaki aing mah istuning budak istuning aing mah kaduhung ieu kawin jeung salaki teu kabeneran salaki aing mah istuning eueuh peurahan sakali eueuh peurahan eueuh peurahan eueuh peurahan salaki eueuh peurahan emang orang taneuh salaki eueuh peurahan sagala ya Allah terakhir terus datang guru urang tacan hah jam 12 edas musajam kori nu tahlila kayak urangnya kori tahlila mabok ya mana can istirahat ya geus gegorowokan kieu anu terakhir Bu anu kagenep naon anu ngarusak kana hate wa yadfanuna mautahum wa la yaktabiruna urang sering nguburkeun anu maut tapi teu jeung iktibar contoh ku urang bahwa urang ge bakal mah kullu nafsin dha'iqatul setiap anu bernyawa bakal bapak-bapak bakal ibu-ibu maut bedana aya nu ti heula aya nu pander boleh jadi bapak-bapak paneuri ibu-ibu ti heula bener teu atau sabalikna ibu-ibu ti heula bapak-bapak paneuri hah oh nini marah salah gitu mah coba ulangi bisi salah mah boleh jadi lalaki paneuri awewe ti heula atau sabalikna awewe ti heula lalaki paneuri aya naon mak oh kitu-kitu keneh geus lah kieu atuh to the point langsung emak teteh hayang ti heula hayang paneuri oh hayang paneuri kasepuhan ternyata aya masyarakat kasepuhan di dieu saurna maotna hayang paneuri karena Allah pangaminankeun yuk urang doakeun ku kabehan ya Allah ternyata ieu jamaah Isra Mi'raj dina wengi ayeuna terutama ibu-ibu tuh ayeuna maotna hayang paneuri ya Allah mudah-mudahan maotna seung paneuri amin batur manggeus maot kabeh alam dunia mehna mah cunglik be sorangan
kudu ngagotong. Oh sorangan maot mah kabeh ge bak lamun geus maot mangkaning sok dibung dipandi terus dibung terus disolat dibawa ka kubur diasupkeun ka jero liang naon liang lahat alias liang kub makana hirup mah kudu inget tah kana li sebab hirup urang mah teu jauh tina awak urang ge loba liang hakikat orang diciptakan ku Gusti Allah tapi syariat KBG keluar tina turun isuk datang sore ngabelaan terus orang maut diasupkeun ka jero horing hirup urang teh dari liang untuk liang menuju hidup laju mah kasamu menang-menang liang oh neong ya Allah ya Rabbana ya Karim jadi gak cabrak ieu kasamu ieu urusanana ieu kadeknya punya maut maka BG bakal bu jeung cek dina kitab Nasoyul Ibad al mautu yakti baktatan maut masuk ngaget keun kamari viralnya aya kori keur ngaji bener teu eta mah jigana husnul khotimah amin ya robbal keur ngaos golepak maut itulah maut masuk ngagetkeun makana ulah kudu ngomong ngacaprak ieu mah ibu-ibu kadang-kadang ngomong ngacaprak budak aing mah teu percaya ingat terpercaya terpercaya kunaon jasi eta keur penting jeung urang pan ilu rajaban tapi cenah tadi isuk-isuk innalillahi wa inna ilaihi rajiun ulah kudu terpercaya teh keur penting ilu rajaban isuk-isuk mah biasa nu kitu mah nu teu biasa mah nu teu percaya mah keur penting maot isuk-isuk ilu rajaban salah bobongkong ya Allah terus langsung belah eta singkat kata singkat cerita bu Kangjeng Nabi geus dioperasi tadi dieusian dipinuhan hatena ku hikmah keimanan ilmu keislaman pinuh pokona mah itu hate Kangjeng Nabi sehingga setan tidak bisa masuk tidak bisa berkutik dina hate Kangjeng Nabi eueuh teu bisa setan tidinya Kangjeng Nabi hatena asupkeun di dirapati ku malaikat Jibril dicap di antara dua malaikat dengan cap kenabian tidinya baru terjadilah perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram ka Masjidil ngan teu ujug-ujug langsung ka Masjidil Aqsa tapi Kangjeng Nabi di Masjidil Haram eureun heula di Madinah beres di Madinah terus eureun di Madian salat di hanapeun tatangkalan tilas ngiuhan Nabi Musa terus eureun deui di Gunung Turi Sinin terus eureun deui di Bethlehem karak nyampe tah ka Masjidil Aqsa jadi Kangjeng Nabi perjalanan Isra bae eureun di 5 tempat ieu geus ngajadikeun isarah bahwa Kangjeng Nabi hasil daripada Isra wal Mi'raj adalah salat 5 datang kadinya geus jadi isarah geus kulantaran Isra Mi'raj mah ulang tahunna salat urang ulah sampai ninggalkeun salat karena yang pertama nanti bakal dipariksa di akhirat adalah salat lamun salatna bagus sakabeh amal nu sejena lamun salatna goreng hancur amal anu sejena salat terakhir bu kapungkur zaman Kangjeng Nabi aya pamuda eta pamuda datang ka Kangjeng Nabi bari ceurik sanggeusna kitu ditanya ku Kangjeng Nabi ceng kunaon ceurik ya Rasul abdi sedih bapak abdi maot tetapi eueuh nu daek mandian eueuh nu daek mangkafani akhirna diutus sahabat ku Kangjeng Nabi mun teu lepat Sayyidina Abu Bakar jeung Sayyidina Umar diutus supaya ngurus eta jenazah barang datang ka eta jenazah katingali ku sahabat pantes eueuh nu daek ngurus ternyata eta jenazah ari awakna awak jalma awak manusia ai kepalana kepala babi naudzubillah min dalik akhirna sahabat ge nyerah balik deui bebeja ka Kangjeng Rasul terus Kangjeng Rasul langsung neangkeun ka eta jenazah barang ditingali ku Kangjeng Rasul pantes eueuh nu daek ngurus ieu jenazah karena badanna badan manusia kepalanya kepala babi yang hitam naudzubillah min dalik akhirna Rasulullah ngadoa ka Gusti Allah beres Rasul ngadoa ka Gusti Allah itu jenazah kembali seperti sedia kala badan-badan manusia kepala manusia alhamdulillah akhirna eta jenazah dimandikan dikafani disolatkan dibawa ke kuburan tadi teh terus diasupkeun ka jero liang lahat beres begitu aya di liang lahat dibuka tah pas sirahna teh dibuka pas dibuka sirahna kembali menjadi kepala babi naudzubillah min
Akhirnya cek Kangjeng Nabi geus turu bae, kubur bae kubur, dikubur. Sanggeusna dikubur Kangjeng Nabi naros ka anakna teh anu tadi ceurik teh ceng, amalan naon? Anu diamal ku bapak anjeun sehingga bapak anjeun di akhir hayatna seperti kieu. Apa jawab anakna? Ya Rasul, bapak abdi mah biasa ninggalkeun salat 5 waktu. Naudzubillah min dalik. Maka cek Kangjeng Nabi di atas kuburan talkin Kangjeng Nabi, ya ashabi, hei sahabatku, ungduru halaman taraka sholat, tingali ku anjeun kabehan tah perilaku jalma anu sok ninggalkeun salat, yab'atsuhullahu yaumal qiyamati mithla khimjiril aswad, jalma anu sok ninggalkeun salat engke di akhirat dihudangkeun ti alam kubur dina kahayaan badan-badan manusia, kepala-kepala babi. Naudzubillah min dalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa maparin taufik hidayah ka urang kabehan, amin, sehingga orang terus istiqomah dina akidah sareng ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya Rabbal. Kembang paku, kembang kopi, kembang mayang naayakan lamun ngaku cinta ka Gusti ulah poho lobakeun maca Al-Qur'an insya. Kembang paku, kembang kopi, kembang mayang naayakan lamun ngaku cinta ka Nabi lobakeun sholawatan. Kembang paku, kembang kopi, kembang mayang naayakan lamun ngaku cinta ka Gusti, cinta ka Nabi lobakeun hadir pangajian insya. Terakhir kembang paku, kembang kopi, kembang mayang naayakan lamun ngaku cinta ka Kiai bakakakna geura kardusan. Sakitu we panitia hampura margi lumayan oge can aya istirahat, tambah mantas di dieu abdi ge bade diteraskeun ka Pandeglang pidoana nya Bu nya supaya sehat, salamet, lancar sampai tujuan. Tapi eta ge lamun aya nu ngondangna ayo mah balik teh ka imah cara rapi. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.